Maksudnya iya hamba layak engke komo setelah Mahdi. Ya Allah ya Rabb, setelah Mahdi bakal aya samangka dibelah dua, didahar ku sakecamatan teu seep. Ku subur-suburna. Ku subur-suburna sadesa teu seep. Terus dikerokan, ditaekeun ka luhur, ditihangan, mun cara ditihangan mah eta teh bisa jadi kosenayan. Bisa pakai ngiuhan ku subur-suburna. Kuari mah samangka teh masih laleutik keneh. Karena geldeg-geldeg di Jawa, di Kronjo mah tetep etot keneh bae. Etot di Kronjo mah lantaran teknis-teknisnya na. Tapi di Jawa mah rada deres, ada geledeg-geledean. Ih, geus akhir zaman. Ya Allah, ya Rabb. Kadeleuna ge kurang kasuburanana datang ka susu ge gulede. Subur di Indonesia. Sabaraha geus di mana? Subur lain lalagaan. Nah ieu kuari kurang teh dirasakeun indah, tentrem. Urang Amerika datang ke Indonesia terasa surga. Urang Maroko datang ke Indonesia, Masya Allah Indonesia surga. Orang Misro datang ke Indonesia, hoi, komo dan orang Misro aja ke Garut, waduh, banyak kamis di jerojeknya nih, Misro. Orang Arab datang ke Indonesia, atuh nge surga. Urang nyaba ke Baghdad, letah, geus nu akur. Nyaba orang ke Yordan, letah, nu akur makanan hasem kabeh. Datang orang ke Iran, sugan di Iran malain deh, wih parahnya tiris jadi bere hasem, uyuhan tuh malengcet ge. Terus jabat deh ke Uzbek kita sarua, makanan nupas tapi orang nyana maka orang, waduh cek jana makanannya enak. Nyarina, demandak di Indonesia mah jelema barodo sebab dalar, barodo di mana ngaji can ngawuduk can jadi. Kupat atuh geus segala rupa, malah janjian di jalan kene siapin. Ka guruna mencan sasalaman ka tukang uduk geus kontek-kontekan nya. Ya Allah, Indonesia ya. Subur lain lalaga Indonesia. Masya Allah karim. Haji urang teh nyaho APBD sabaraha anu aslina atuh biasa bae. Pembangunan keur dibangun sakitu teu dibangun sakitu di urang mah biasa bae kulantaran tentrem subur. Jar rakyat bakuari ge eueuh masalah deuk kumaha ge anu pasini mah jadi luhur. Nu ieu hayang ieu, nu ieu hayang ieu, nu ieu hayang ieu, nu ieu ngagorengkeun, nu ieu ngagoreng. Ya urang mah kieu-kieu bae saha bae nu jadi presiden, tukang toge mah dagang toge bae. Tah nu paling hebat ahli tasawuf. Kumaha ahli tasawuf mengasingkan diri di jero hate pek bae maneh henteu kumaha ge perebut jeung pasini mangga aing mah ngeunaheun jeung nu boga dunya jeung Allah pek ku sia pasidikeun ta jabatan pek ku sia pasidikeun ta dunya pek ku sia pasidikeun kagungan los aing mambung ka ciwit ka bawa daging aing mah indah jeung Gusti Allah Subhanahu didengekeun mah ngeunaheun tang ngadengekeun mah coba praktek da. Praktekna Masya Allah aya bae nu ngajakan ka Golkar aju wani piro sira aju bae geus wani piro ya Allah ya Rabbi ta ai urang embung ka ciut ka badagi mah mangga bae tah urusan itu cenah kiai musik melu ulama geus moal milu hayu bae ngadoakeun bae hayu geus. Nanti cenah ieu mah dibere sabaraha deuk marena gitu. Kira-kira gede oke. Kira-kira leutik henteu. Yang naon tuh leutik mah? Gede mah sakalian ka neraka babarengan. Tak kira. Lamun urang geus bisa nentremkeun diri jeung Allah bakal nikmat. Dia kieu-kieu bae tiba heula ge. Kieu-kieu bae terus bae.
adapun kerusakan memang jelas ma min zamanin illa ba'dahu syarrun pasti leuwih isuk leuwih joret tibatan ayeuna pageto leuwih joret tibatan ayeuna ngan lain berarti haju cicing tetapi tetep urang ditugaskeun dakwah minimal lingkungan urang supaya tala lentrem sekupuran sakumaha bisa nentremkeun dindina tugas urang jadi naon kuari sok geura tentrem-tentremkeun umat supaya nu dagang tentrem dagangna anu di pasar tentrem di pasarna nu di kantor ngeunaheun di kantorna nu tani ngeunaheun tanina nu ngaji tentrem ngajina tah lamun geus bisa nentremkeun situasi eta jelema karak urang bae ngariung asal aya kiai eta biasana tentrem urang bae babagi berkat asal aya si eta bae hareudang cik urang teh asana si eta mah ngacak-ngacak bae aya bae tah maksudna perasaan-perasaan model kos kitu teh eta nah ieu perwatakan pembawaan manusia tergantung hatena masing-masing guys kesimpulan nama negara urang kuari aman polisi ngaman-ngamankeun TNI nentrem-nentremkeun pemerintah keur ngalaksanakeun tugasna kalawan mistina para pedagang kabehan keur ngeunaheun kiai-kiai atuh ngeunaheun jasa malah nu hayang disumbang mah disumbang jasa nah yang disumbang minta deh bere deh ayo guys ngeunaheun berarti kan masalah tangan lamun kafir kuari nyana nyerang ka urang wajib ngalawan iya Amerika tepuguh teu karuh nyerang ka urang lawan aya RRC nyerang ka urang teu puguh teu karuh lawan wajib ngalawanna urang ulah meneng saos ulah lawan bae tetep bae dek ngarusak ka negara urang komo ka agama lawan tah tinggal kuari makan ngarusak da cenah kiai melalui politik lawan melalui politik sabisa-bisa urang berarti tugas para pemain politik geus lamun kuari keur kalut kadengene kurang pantes lantaran urang mah jelema handap di luhur teh keur kalut kadengena main goreng-gorengan main hoak-hoakan main silih-silihan pantes lantaran meureunanan asa kageser lain sakadar jabatan tetapi ieu nagara deuk dikamanakeun mun urang mengikuti terus urang ge bakal ngahanju-hanju teh bahasa Jerman ngahanju tah pantes sebab KBG keur memperjuangkeun nu ieu memperjuangkeun kesatuan negara Indonesia nu ieu ge naon kitu ngaran memperjuangkeun kesatuan negara Indonesia atuh ieu mah ngahiji bae atuh mantak naon nu ieu memperjuangkeun kesatuan nu ieu kesatuan atuh mantak naon ngarobrol nya tah ngarobrol da ieu teh Indonesia ieu tebeh urang ngeunaheun di handap cak urang mah kos kitu tapi politik mah lain kos kitu politik sadetik bisa berbalik iyalah politik nu bantak ulah wadi-wani main politik lamun bangsa pikiranana teu handle teu kuat bisa TBC ulah geus we urang kieu sia atuh bagian anu kaditu berpolitikna aing mah bagian anu tarentremna bae los penting perjuangkeun teh ngeunaheun tah instruksi ti Gusti Allah teh musyrikin kudu diperangan
kafirin kudu diperangan supaya satu suara pangeran teh hiji Allah instruksi dilaksanakanlah aku para sahabat ngaran perang aya menang aya eleh al-qital sijal perang kalah menang cek Kangjeng Nabi al-qital sijal nu dipermasalahkeun majalain eleh menangna tetapi urang berdedikasina semangat himatul aliyahna urang ngadirikeun negara Islam ngadirikeun agama Islam semangat etana ditinggali adapun menang jeung elehna urusan Allah al-qital sijal perang itu kalah menang kadang kalah masalah sebab lamun selalu menang bae sungkunan ti Allah urang model dagang untung bae sungkunan ti Allah bere setahun untung setahun dibere merosot kayak untung deui kayak turun deui abeh urang mikir oh horenganan terletak lain di urang horeng tinu maha kawasa bae kitu urang sehat 10 tahun sebulan dibere gering nu dihitung geringna bae nu sehat teh pernah dihitung sehat 10 tahun teu pernah dihitung gering sabulan geus diomong-omong wae oh aing gering sabulan masyaallah geus teu ngeudah dahar teu ngeudah nginum datang ka aing diwasupkeun ka rumah sakit diopnam sabulan aing nu 10 tahun ku sia teu dihitung-hitung goblok da jelema eta jadi nu teu ngeunahna bae teh nu dihitung teh jelema mah wa kana linsanu ajula emang manusia mah kos kitu kos urang boga pamajikan urang barahan we tah nyana menta tah keur mah aya 10 tahun nyana menta sakali bete dibere haju bae geus boh weaan palagi pelit salaki pelit jasa salaki pelit cenah 10 tahun kurang di bageran sakali be dipelitan geus ka mana-mana ujianana tah eta awewe teh kos kitu jahanamna awewe Karawang eta ge sarua urang ge emang eta mah perwatakan urang kuari 10 tahun dibere sehat teh dihitung-hitung sabulan dibere diopnam geus diomong deui beak lagi geus diomong bae aing sabulan di rumah sakit beak 50 juta masyaallah eta diomong deui 10 tahun sehat teu pernah diomong-omong eta lah jelema ajula nah ieu mah dina masalah peperangan instruksi ti Gusti Allah kudu merangan kafirin jeung musyrikin supaya ulaya fitnah satu suara agama teh hiji lillah wala yubadu gairuh ulaya nu diibadahan salian ti Gusti Allah ketika perang menang ieu kan aya jarahan gonimah ngaranna jarahan perang teu bisa semau gue teu bisa sakahayang urang tapi aya aturan-aturanan ieulah deuk nyaritakeun cara pembagian gonimah baheula kuari malah perang lagi geus henteu tidak perang lagi motif perang lagi lain deui urusan peperangan lagi geus lain urusan peperangan syara kuari mah peperangan teh peperangan geus hese dicaritakeun perang kan baheula mah aya medan Hunain Badar Uhud aya medan perang kuari mah perang teh teu nu teu salah ge dibombardir bae budak leutik ini atuh di badak di perangan kumaha teu kudu di perangan tapi ditembakan bae jadi geus membabi buta geus eueuh aturan adab-adaban terus bae lamun urang ningali Rohingya jelema dibeuleum supkeun ka kuburan dibeuleum jelema dikampakan jelema diragaji biadab da luar biasa motifna naon agama ku embung-embungna aya agama Islam di negerinyana hayang ulah aya Islam di negerinyana atuh urang bisa bae sebenarnya di negara urang
urangnya mayoritas aing embung aya Hindu di negara urang bombardir sakicep ujianna di negara urang lamun urang endek main balas-balasan tetapi bangsa Indonesia mah piawai teh kitu oh ieu mah geus takdir ti Gusti Allah kajeun aya di urang mah amankeun bae lah urang mah urang nya namanya anak urang kumaha di Indonesia mah nikmat jasa jasa lamun ieu nisbat di luar negeri urang geus peperangan bae teu puguh teu garu urang RRC daratang ka dieu haju dijarienkeun KTP sementara urang Indonesia bae ge hese deuk nyeun KTP lamun di negara batur acak-acakan ujianana tapi di negara urang biasa-biasa saja tenang-tenang saja ku bodona urang ya ku bodona urang iya atuh geus sabaraha ribu naga di negara urang RRC dek datang ka dieu hayu dijarienkeun KTP dalam rangka engke sagedeung deui dek pemilu supaya butak di antara prediksikan kadinya tetapi ke lain ke cara kadinya ge atuh dek nanawana negara batur di undangan kadi haju dijieunnan KTP ari urang sorangan hese nyeun KTP tangkap jelema adili kuari bebas dek kumaha tuh dek kumaha teh nyerina bangsa Indonesia ieu lah meureun di luhur nu mantak kuari keur kacau teh urang mangan sakadar ngadengeti maranehanana jarayat leutik urang mah tuh di urusan teu naon teu urang mah tapi di luhur teh keur mujuna kalut teh ieu urusanana atuh nyangakeun sadaya-daya ka urang luhur teh mah tinggal urang mah ngadoa bae mudah-mudahan urang gabehan dibere salam mudah-mudahan negara urang dibere salam mudah-mudahan bangsa Indonesia dibere salamet sehingga urang aya dina katentrem kajeun nyana keur parasini sebab mun urang nyaho urang ge ngahaju-haju sarua bae aya ketimpangan nyaritakeun birokrasi na perdagangan bangsa Indonesia leuk dagang emang teu dipersulit sangat dipersulit tapi investor luar di urang Masya Allah bangun perhitungan dan lain-lain sebagainya. Nah iya urusannya anak mah urang mah kan sakadar maca di koran ge undang di pasar yang balik kangkung make koran baca ya etaan lumayan we sagitu-gitu lah tuh aya di koran nah iya dek carita pembagian ghanimah ieu eueuh ieu kuari ieu baheula di negara urang eueuh sanajan ku urang dicarita-caritakeun ge eueuh lantaran bentuk nagarana ge geus lain negara Islam dina peperanganna ge geus teu nyaho teh jauh urang urusan ghanimah ieu mah baheula perang puguh perangna puguh medanna lawanna ge puguh panglimana jelas prajurit-prajuritna jelas di Islam saha di kafir saha mulai aya waktuna perang teh saha nu menang jeung saha nu eleh jelas percis adu kekuatan rakyat teh hatunya tentrem eta perang kuari mah urang ningali perang Baghdad masyaallah terus perang Suriah ya Karim perang Yaman gitu keneh baheula di urang perang zaman Belanda aya medan-medan kapan nu mantak aya ngeli di daerah Pangelian makan teu meunang diserang ku Belanda madak ini bari mulai geus bejaan isuk Sukamantri bakal diserang ku Belanda penting instruksi ngeli tuh ka ditu tuh ka mana ka Kendal deukeut ka Kendal ngeli ka santri ngeli sebab daerah ditu teu meunang dijamah aman kan di Pangelian malah baroga anak di Pangelian gitu biasa bae sekolot ge ngomong tah sia mah tah hasil ke ngeli Masya Allah ngeli ge orang baroga anak atuh boro-boro ngeli di urang di Ethiopia bae anu di embargo ku Amerika gede ka hulu anakan bae tah mah kos kitu mah tilok pasini tah mah kos kitu mah asal katoel ces beres pagawean kiai pugunya anak kayak hari lawan perang di Indonesia geus bedan terus saya orang ningali kuari Baghdad
terus ingari orang Yaman ningali deh atau terus bae mana bae nu kahayangnya anak ajupan ku harimau make radar mana di deule di luhur mana daerah mana nu di bom mana daerah mana nu di bom babari ku hari ya Allah ya Rabb ieu urang jadi kos kieu ku hari jadi canggih-canggih kemudian atuh kebablasan siat lamun urang nyaritakeun urusan dunia sieun bae tapi ketika kembali ke Allah kasih kumaha kembali ke Allah na iya teu deuk daun dipake kasieun jatuh perang ge wayah paeh mah paeh bae endek naon pake kasieun jasana jan teu perang wayah miskin mah miskin bae endek naon pake kasieun atuh perang lantaran jai teh ngalaksanakeun tulisan-tulisan disuluhi qadim baheula di azali urang sisienan karugi-rugi urang lantaran geus selesai Allah ngalaksanakeun tulisan-tulisan ku ari mah tinggal prak endek naon nu dipikiran tah lamun urang kembali ka dinya ka tauhid nyurusup ka jero qalbu urang eueuh pake kabingung eueuh pake kasih hiji Allah kumaha cak Allah ngan ieu endek ngayakinkeunana langsung ka Gusti Allah teh kahalangan ku kahayang-kahayang urang kahalangan ku nafsu-nafsu urang nu mantak ketika urang loba keneh kahayang anu bakal ngahalangan ka diri urang moal tentrem hirupna lantaran beusih teu hasil kahayangna tapi lamun dieuweulkeun kahayang-kahayang na mah hiji bae kumaha Gusti Allah moal bingung ngan endek kumaha Gusti Allah teh kapan eta teh lain bantrak-bantrakeun boro-boro batur anu teu ngaji urang ge nu ngaji teh endek kumaha Allah teh hese jasa lain hese hese cacak-cacak urang nu gaji hese atuh momo nu teu gaji mah jauh belum di mana-mana tuh ya ieu sebenarnya urang kumaha Gusti Allah bah disungut mah bisa bae hate mah lain deui maraka cabang hese tah hayang pas kumaha cek Gusti Allah mantap belajar mata kurang ngaji gitu supaya belajar segala belajar supaya ner-neran ke belajar itu supaya bisa kan lamun geus bisa mah tentrem ih atuh perang-perang bae we henteu atuh teu dan ngarep-ngarep perang teu gambung-embung perang teu kumaha Gusti Allah bae nu ngatuh negara kajen teuing kurang dihalangan waya acak-acakan mah acak-acakan bae sebab naon sebab tulisanana meureun tahun sekian kudu acak-acakan baik negara kudu rapi antara sanajan loba anu deuk ngahalang-halangan loba bajingan-bajiganana tapi tulisanana di Lauhil Mahfuz bakal rapi beres atuh beres bae tah lamun urang geus datang ka dinya tentrem atuh nyanggakeun sadaya-daya ku bagus ti Allah bae nu penting pagawean urang naon ieu mah nu can karuhan di pikiran maji keur nih mikiran nagara ieu jadi kalut kieu ieu masyaallah ieu kumaha anak incu ieu maji geus salat embung salat lah mikiran nagara wae mah je teh kieu aja tolol eta kieu ai nagara di pikiran ai salat henteu tah ieu loba jasa tertipe ki haji kos kitu mudah-mudahan tak haji gitu dipanjangkan umur kukus. Geus amin bae nyana meureun. Ketika peperangan antara mukminin jeung kafirin kemudian aya dina menang kaya ning model perang Badar anu geus dijelaskeun ti heula tadi walaupun eta kafir nu sakitu lobana mukmin anu sakitu saeutikna
dengan bantuan Gusti Allah melalui malaikat. Allah mah gampangeun padahal tanpa malaikat ge, tetapi ieu mah sunnatullah, kuantitas anu saeutik tapi berkualitas anu luar biasa, penuh keyakinan ngalawan kafirin pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan sakitu lobana, tetapi na dimenangkeun ku mukminin. Na ieu peperangan ieu anu jadi kacamata sehingga aya jarahan-jarahan, maka diaturlah jarahan-jarahan tersebut melalui ayat ini. Walamu annama ghanimtum min syai', wallahu a'lamu bimaradi walamu pada nyarahu anjeun kabeh kajahokeun gua anjeun kabeh annama ghanimtum saenyana perkara nu ku anjeun dicokot kalawan paksa melalui peperangan. Setelah peperangan teh dinya aya harta-harta, di antarana kuda-kuda perang, di antarana baju-baju perang, di antarana perbekalan-perbekalan dengan rampasan-rampasan paksaan. Maka jarahan aya di tangan mukminin, dek loba dek saeutik kumaha cara ngabagina. Fa anna lillahi khumsahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Fa anna lillahi maka tetap sanya tetap eta Gusti Allah khumsahu ari 1/5 jang Gusti Allah. Wali Rasul jeung Kangjeng Rasulullah. Maksudna jang Gusti Allah teh bagian 1/5 teh penghormatan ka Kangjeng Rasul, yakni yamuru fihi bimasya. Allah marintahkeun melalui 1/5 teh kumaha cek Gusti Allah ka Rasulna. Hiji khumusahu lillah teh wali Rasul ieu jang Kangjeng Rasulullah. 1/5 jang Kangjeng Rasulullah. Masya Allah, pembagiannya seperti gitu. Kemudian lu saja namana walidil kurba jeung karabat Kangjeng Nabi. Karabat Kangjeng Nabi teh khusus min Bani Hasyim Bani Al-Muttalib. Mana deui 1/5 teh wal yatama jeung para yatim-yatim yakni budak-budak muslimin anu marawat bapana dalam kaayaan falalakir. Mana deui wal masakin jeung para miskin-miskin yakni muslimin anu ngabogaan kabutuh bari harta teu boga. Mana deui wabnis sabil jeung jelema anu ngalaksanakeun perjalanan, di perjalanan aya kabutuh bari nyana jauh ti hartana na ieu Gusti Allah diatur tina 1/5 eta. Geus moal kaharti. Geus. Pasti moal kaharti bejang naon jeung kumaha. Atuh ngajina ge kakara. Aju perang ge jante. Moal mah geus moal bae cek kula ge moal kula ge teu kaharti. Cek kula ge teu kaharti. Geus ieu ngan dibaca bae pokona mah. Mantap pelebang ngaji kos kieu mah nundutan deui masalah. Masalah imam bang ngaji kos gimana? Dipake moal ngarti henteu. Cak anu belah hareup teh, "Yuh kiai menurutan kula bang sees." Atuh mimbabi afdal teh mah. Mimbabi aula. Ngarenjak we tungtung namanya teh. Iya geus eueuh ieu mah. Dipikih ge hanya cerita-cerita pikih. Ayatna ieu dilaksanakeun moal komo di negara urang mah. Negara geus lain negara syariat, tapi ieu bajang koleksi ilmu pembendaharaan di jero hate urang bahwa horeng melalui aturan Al-Qur'anul Karim seperti eta. Terjadilah kamari urang keur huru-hara ramean kamari. Toko-toko teh digedor, antinya nu ngagedoranana saha?
pasar-pasar di Gedoran komo Cina-Cina mah di Gedoran reformasi teh kamari teh ke tengah-tengah di Gedoran Cina-Cina manu geus kalalabur ka Singapura nu aya ge terus manehna cindekem di imah masing-masing atawa neangan kasalamatan tokona diantepkeun kunyana di Gedoran tinggal masyarakat bae nyokotan gadinya nu mawa mie TV kecap jaknyana ieu adalah jarahan perang di mana eta kamari rame oge ulah nu mantak nyaho nama gua keur diuk bae di dieu di hareup jelema manggul TV teh pirang di mana woi cenah ieu mah gonimah gonimah ya Allah ya Rabbi seperti gitulah kadang lamun diputer ka tukang deui set masalah Gedoran waktu reformasi encan kurang diputer ka tukang ketika zaman PKI encan kurang diteropong ka tukang ketika urang ngalawan Belanda Masya Allah kemudian aya Nippon urang neuleuh ka tukang kadang-kadang urang senyum sorangan seuri sorangan seperti eta lah Indonesia Masya Allah karim tokoh masyarakat anu geus membaur jeung masyarakat bakal ngahadang ka Cina-Cina tetapi di deketan ku Cina kunaon jadi malik anu tadina berat ka masyarakat jadi berat kancek eta kan dongeng kamari di zaman baheula zaman kitu Jepang kitu kene zaman Jepang anu sakitu poharana disebutake Rambosa orang tanpa macaan kitab Rambosa tanpa macaan buku ngadenge ceuli urang ti kolot urang pos ya Rambosa datang kadengena ge serem zaman Nippon mah Rambosa sia nah etalah katukang urang geus puguh zaman Belanda beuh 3 abad terus kebelah dia dah kamari reformasi Masya Allah karim urang lamun nyaritakeun neuleuh ka tukang ta eta teh urang terbiasa seperti kos kitu cek Syekh Abdul Qadir jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sabenerna mah lain kos kitu ayeuna kudu nama urang sidakep sinuku tunggal merenung timimiti balik kalakuan urang kumaha baheula di Jakarta zaman dagang pinuh ku ngabohong terus urang jadi geng-gengan waktu di Jakarta teh beu aya sabaraha jelema nu dicabok urang kabelah dieuna urang ngosok nutur-nutur tukang cimplong main koprok, main dadu, orang di dinya, waduh, kadang-kadang timimiti sit horenganan ke belah itu nama jadi bandar. Belah dia udah terus nonton golek, kadang-kadang di handapun panggung, nyolokan bujur sinden. Nah, terus sinden dipaksa dibawa, kayu mah dikekeuweuk. Diasupun ka imah ta sinden teh jaka deuleu geulis masyaallah barang kana leubeurang horeng tepos horenganan bujurna ditambahan ku angel sial jeung balik sia ka ditu mantong nah ieu kalakuan-kalakuan seperti eta renungkeun jeung Tuan Syekh senyum sorangan urang apakah mengarah ka surga apakah mengarah ka neraka geus urusan nagara mah teh negara urusan diri urang henteu kumaha kahareup ulah pati di pikiran teuing jangan buah paeh isuk ya urang mah geus pikiran kahareup bae masyaallah ya alhamdulillah boga beas bo aya saton geus aing mah sataun teu kudu meuli beas aing mah cukup jasa boa datang boa henteu umur ka sataun ku urang geus dipasinikeun aing mah sataun ieu mah alhamdulillah boga titipan di bank deposito aing geus aing mah tenang boa isuk pageto ge paeh kahareup urang terlalu ajol-ajolan katukang teu pernah dipikiran nu asli nama renungkeun katukang sakumaha tadi timimiti balik kahareup stop ulah waka dipikiran lantaran buah hirup henteu per detik ieu urang di mana ieu lah hirup urang nu kuari hirup urang nu kuari ieu nu kuari tah kuari di dieu
ieu ge urang kara rumpul di dieu buat teuing engke aya nu datangan teu ka imah zohor dia tuh keur ieu teh apa di jero imah keur ngaji mah ngan kula ngadoa mudah-mudahan Gusti Allah mun deuk dimotan nu karolot bae lah lalu orang-orang lalu kolot baca ngeseubeun nya hirup di dunia lah. Wah, tanu ngaminan hasud. Teh golimah. Eueuh urusan batak. Urang maca Al-Qur'an 1 huruf dibayar 10. Lamun urang paham 1 huruf dibayar 70. Lamun urang datang ka rahasia nu apal balesanana hanya Gusti Allah datang ka lamun urang diberes sirrul asrar rahasia ning rahasia maca Quran teh asa ngobrol jeung Allah geus cak Gusti Allah urusanana teh mah urusan aing sia mah hamba aing kicip sia kicip aing denge sia denge aing geus teh urusan aing tah maca Quran teh akan macam-macam. Aya nu maca datang ka makharijul hurufna doang dibabagus serta lagam-lagamna zahir. Aya anu kuari mah di manaan ku urang teh sabisa-bisa urang zahir keneh. Kuari mana ka jero na dihayati ku urang makna-makna Al-Qur'anul Karim teh dimimiti dada urang asup ka jero jadi kolbu. Di kolbu urang dipuatkeun kana fuad dina fuad diasupkeun kana lub sirrul asrar ngaranna tidinya ge masih kene encan sabaraha tetapi ketika urang geus dibukakeun hijab inkisyaf tak geus cak Gusti Allah sia mah hamba aing kakasih aing kicip sia kicip aing maca Qur'anna ge tilok tamat nya mah jelema nu geus kitu mah tilok tamat lantaran kaburu blah. Tilok tamat. Sugan satahun tamat sabeun teu sebab geus blah. Kejar-kejaran kudu tamat. Hizib-hizib geus babur ka belah ditu di hizib-hizib teh. Ieu mah asal maca langsung asa amprok jeung Allah pan maksudna maca Quran teh mukalamah jeung Allah. Huari boga rasa kos kitu atuh teh kudu tamat. Mentak rata-rata di jero majelis ya mah tilok tamat maca Qur'anna bolon. Abeh pajar wali buru. Itu jauh. Swalamu kanyahokeun ku aranjeun kabehan annama ghanimtum tulisanana dina Al-Qur'an annama teh eta teh qad asat qos adawat ini sor qos adatin sor ini sor wa mabi illa au bi inama tapi horenganan anna huruf taukin mana mausul tapi ditulis tapi dituna dihijikeun ai bagus nama kapan ulah dihijikeun walamu anna ma ghanimtum tetapi tidituna dihijikeun ulah diroba aslina tiditu kitu bae ngan ngamaknaanna tetep bae anna ma satuhune barang geus makna ma mausul na ieu ku bahasa sakalana eta kos kitu panjang dongeng sebab ai biasa nama anging pastine yani adawat ini sor min jumlati adatin sawa ma bi illa au binaman hasor. Nah, telemun dina alfiah mah di mana-mana anak asupan ku emak, makafah, geus dibacana anna ma. Tapi ieu mah anna ma dihijikeun nulisna satuhune barang. Tah, urang nganyahokeun kos kitu bage saha ieu riwayat-riwayat. Kumaha ieu kok bisa jadi kos ieu? Ngaji kolom tah kos kitu. Hese tah ngaji. Cenah kiai keur mangga sekolah teh jadi hese-hese geus mah jamal ngaji. Bagi parah tuh banget. Bagi parah. Geus ieu mah jadi-jadi lah bae. Ghanimah. Anu meunang ngarampas tina rampasan perang dengan paksa. Nundukan kafirin dengan motif lain harta tetapi supaya nyana mengucapkan la
ilaha illallah. Ketika nyana ngucapkeun la ilaha illallah amankeun. Ketika nyana henteu ngucapkeun la ilaha illallah boluh nyana. Peperangan tersebut menanglah mukmin, hartana jarah. Setelah dijarah rek loba rek saeutik cara ngabagina 1/5 ambil untuk Allah yakni Rasulullah, ambil untuk zawil kurba karabat Kangjeng ti Bani Hasyim jeung Bani Muthalib, jang yatama, jang masakin, jang ibni sabil. Ainu opat deui bagianna nu opat wal asdabul arba'ah ala ma kana yaqsimuhum min anna likullin khamsa lakumus wal akhmasul arba'ah al baqiyah lil ghanimin. 1/5 4/5 tersisa jang ghanimin diatur. Imam Syafi'i ngaturna seperti kieu, Imam Maliki ngaturna seperti kieu, Imam Hambali seperti kieu, Imam Hanafi seperti kieu, disesuaikeun ijtihadna jeung ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka panjang caritaanana ayalah arba'atul atawa madzahibul arba'ah. Bisa tulah mulai jelema perang, kemudian dalam peperangan anak jelema teh bisa ngabunuh kafir. Dedelan-dedelanana kudu dicokot jang nu ngabunuhna. Hiji, nomor kedua ketika nyana berangkat ke medan laga, medan peperangan nyana teh aya izin negara lantaran nyana mah memang askar atau junud tentara. Tentara kapan beda-beda, aya nu berkuda, aya nu lempang. Nah ieu nilai nu make kuda jeung nu lempang berbeda. Lantaran aya kudaan jang kudana sabaraha jang anu numpak kana sabaraha nu lempang mah biasa bae. Aya deui nya naek kuda, nya naek kapal. Berarti kan luar biasa lantaran peperanganana jauh kudu nyebrang. Iyalah diatur ku fuqaha. Geus urawa dan sakadar caritaanana hungkul horenganan aya aturan-aturanana bagi 5 1/5 jang anu 5 tadi 1/4 iyalah jang nagara jang gonimin ku nagara diatur. Nu jadi masalah teh ieu 1/5 teh aya Kangjeng Rasulan di dinya. Ketika Kangjeng Rasul aya makan jelas kumaha Kangjeng Rasul geus maot seperti ayeuna. Andai kata negara Arab perang kemudian sesuai jeung aturan syariat perang dimenangkeun ku Arab tentuna aya gonimahan dek disesuaikeun jeung aturanana. Ieu kapan 1/5 teh aya Kangjeng Rasulan di dinya. Duka baheula Kangjeng Rasul teh ieu digunakeun jang Baitullah kuari-kuari geus eueuh Kangjeng Rasulna kumaha. Nah iyalah ditarasarupkeun ka masalihil muslimin, ka maslahatan muslimin. Eta urusan fuqaha. Geus kitabna tinggal dibaca bae deuk takrib mangga, deuk Fathul Muin mangga, deuk leuwih gede ka ditu Mughni mangga, deuk di Raudhah ge mangga. Dek Mughnil Muhtaj gae, dek Tuhfatul Muhtaj gae, tinggal kitab-kitab eta keur carita Imam Syafi'i jurusanana ashab-ashabna, keur carita Imam Malik ka ditu tim muwattana jeung sajaba-sajabana. Hambali Hanafi mangga moal pati jauh berbeda urayan-urayanana seperti nu dicaritakeun dina ayat ieu. Eueuh geus coba. Di Indonesia peperangan teu carita gonimah, teu carita. Malah mancan perang gonimah geus dicokotan ti heula. Gonimah geus dicokotan ti heula. Mun urang nyaritakeun tentang Indonesia, masyaallah karim, pohara jasa. Tentang polisi di jerona pohara, tentang ABRI di jerona pohara. Maksud pohara teh can digunakeun peperangan tapi nya geus cokotan. Berbagai-bagai di jerona. Ya Allah, ya Rabbi, lah Indonesia subur sakitu dicokotan tinggal rakyat ngek-ngek.
komo engke mah engke teh moal kebal deui lamun jadi ieu geus pajak di berbagai sektor. Mun jadi pajak berbagai sektor. Tinggal urang we hati-hati. Hati-hati teh kumaha gahareup, kumaha ieu kumaha perkembangan negara urang mah urang lembur tetep bae mengamati. Sanggeusna mengamati kumaha nu bakal leuwih ngeunaheunana sing ada urang geus diajar pinter. Lantaran urang ti tahun 45 sampai ka kitu Bung Karno eueuh urang masih bodoh. Begitu didik ku Pak Harto, Masya Allah diktator urang tetep bae hampir bae teu meunang pinter. Sebab nu pinter tetep dikakalakeun. Ketika di zaman Gus Dur kepinteran manusia diumbar. Ayo saanu pinter. Ayo saanu pinter. Ayo geus pokona mah. Kepinteran masing-masing teh coba tunjukkeun supaya saha anu jadi pelopor di negara Indonesia. Di zaman reformasi disebut kebablasan disebut henteu oge henteu. Sebab naon masalahna lain masalah kebablasanana ieu kepinteran manusia supaya jadi pelopor Indonesia mana dibuka lebar-lebar. Hayu coba kuari urang nonton kan di handap ternyata orenganan pinter nama pinter kabalinger eta tadi boga duit ka kota bodoh aju meuli cabe aju kunana di daharan kucak batur lada amis bae bodoh. Masya Allah hese nu bodoh leuwih bodoh di diri urang bodoh ka diri urang leuwih bahaya deui Pak. Sehingga jangan pernah ngarasakeun nikmat ibadah nyaho pangeran teh Allah tapi henteu digali ku urang sifat-sifat Gusti Allah sehingga zatna horenganan ieu merabah ka diri urang. Bodoh urang tapi ku bodoh teh masih tentrem keneh kan blawon. Teu daek neangan pinter. Sok geura pinterkeun. Teh ieulah aya bahasa in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Cara-cara ngabagi model tadi teh in kuntum amantum billah lamun aranjeun ngimankeun ka Allah fa'lamu dzalik sok kanyahokeun geura urusan-urusan ghanimah cara pembagianana jeung lamun anjeun iman ma kana perkara anzalna ala abdina anu ku kaula diturunkeun terhadap hamba kaula yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon minal malaikati wal ayati eta malaikat-malaikat jeung berbagai ayat-ayat yaumal furqan poean perang Badar mantak furqan teh al-fariq bainal haq wal batil yaumal taqal jam'an dina poean adu hareupan dua pasukan muslimun jeung kufar. Sakumaha tadi muslimin teh saeutik bilanganna bari itu maksud perang kapan awal nage tetapi diseranglah ku kapirin pimpinan Abu Jahal ku Kangjeng Nabi dihayukeun dengan bilangan anu saeutik ngalawan anu loba tetapi ku Gusti Allah ditulungan ialah minal malaikati wal ayat malaikat-malaikat diturunkeun loba nu ningali sahabat teh malaikat make jubah hejo make sorban hejo turun tina kuda anu putih hutet perang teh bahkan sahabat teh encan naon kitu ngaranna encan macok acan encan pedangna encan ditibakeun geus paeh ti loreng ku para malaikat. Ieulah pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Ente kabehan iman ka Allah iman kana kajadian lu diturunkan ku Gusti Allah perang sanajan kuantitasna saeutik tapi berkualitas bisa ngamenangkeun dalam rangka perang Badar sehingga aya jarahan-jarahan cara ngabagi jarahanana
sakumaha tadi in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an Allahumma kukumage kawasa wallahu ala kulli syai'in qadir Gusti Allah qadirun maha kawasa kana kabeh perkara kadang-kadang urang sieun orenganan eueuh nanaon kadang-kadang urang berani oreng aya nanaon Allah maha kawasa Allah maha kawasa mata urang ulah sok sieun lamun urang sieun kana sangkaan-sangkaan urang cilaka ulah sieun hayu bae urang laksanakeun pas jelema anu borangan cicing di sisi mah ternyata ya jelema bangona gagah teh ya kunyana dianggap penjahat lupat nya begitu lupat naik ka luhur begitu naik ka luhur ka handap blek wah tenang horenganan kuburan digali asup nyarakanya tenang ya aing di dia masyaallah cek gana teh tah tidinya nyana neuleuh ieu mah kuburan tuh kan tadina sieun besi aya penjahat besi aya pocong ternyata nyana asup ka kuburan horenganan isuk aya mayit dek dikubur di dinya jadi geus dijieun ti pos sore-sorena waduh bener bae begitu nyana keur kieu jol malaikat mandro buka kaget nyana untung nyana masih kena bisa ngajawab bos saya belum mati bos cek malaikat kenapa di sini wah tuh nyana guguran bae hudang mantap percaya nyana lamun di kuburan ditanya aing katanya cek nyana Waduh, wah, lompat cenah. Wah, begitu lompat ke masjid istirahat. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Cak jada di masjid masuk kayak pocong. Nu geus sebab pake nyalateun pan di masjid. Diulah bae pocong cak jana teh. Nah, moal manya masjid pocong. Bener aya. Set. Yes, ya, sok ngalalagaing aing. Saya ini sia kan itu nggak lagi mau malsien suluk bener sia pocong bener apa lain sih suluk kajian gogong mah babaturan aing ya sia nggak lagi aingnya sia suluk bener orangnya sia mah langsung gak goler jadi Lepas gak goler tuh bisa maca ayat kursi maksudnya mah amanar rasulu bima udah tak sangkaan awalna ieu pajar penjahat begitunya ngagoler beres di dia datang nu tadi teh baik kuda dia di dia ayo saha nu tadi aing liwat rumpat teh oh kudu disangka penjahat pugu aing nyalamatkeun diri beusi pocong oh sarua ieu kitu mah orek nyana teta jadi orang sangkaan jelema bahwa eta penjahat horenganan nyana ge deuk ngamankeun diri ulah waka boga sangka-sangka mantep tetep tenangkeun ulah sebab engke urang bakal tersiksa ku sangkaan urang sorangan tersiksa urang ku sangkaan urang sorangan ulah biasa bae tenang bae ulantaran nyana sangka penjahat padahal sarua nyana ge keur sieun lumpat tungtuna maka kuburan-kuburan nah iyalah sangkaan-sangkaan orang anu terjadi ulah pati digugut teh pokos jelema boga hutang deuk ditangkap polisi aya hansip baris pajal polisi 1 2 1 2 1 oh barang lumpat aya naon ka loh polisi nangkep aing cek pamajikan eta mah hansip polisi emang jelema boga sangka mah kos gitu bae kos jelema boga kabogoh bogoh jasa kasarwiti urang Cikupa Masya Allah eta daun caun nu garing kikian guys dadah
Padahal daun jauh kata bakal kita. Jelema cinta teh kos kita. Masya Allah, di hatiku ada kumismu. Tertera di hatiku ada bibirmu. Aduh, Masya Allah, geus goblok jasa tekan dewe. Wali makan di hatiku ada Allah. Ima biwir dia Allah di hati. Segala kahunung-hunung aya di dia. Itu geus parahnya semening mun ngora kena kolot. Parah kada teh. Jadi lain dikatkeun ibadah edan masih trisno-trisnoan kene bae. Masya Allah. Nah, iyalah sangkaan-sangkaan urang kudu dilepaskeun abe urang mantep nitih kana keyakinan. Urang lamun ibadah dina sangkaan bae ngaranna syariat. Angel ka Gusti Allah teh masih dipermasalahkeun. Tapi lamun geus yakin karak mantep. Jangan yakin supaya lebih mantap deh ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu mah keur carita ayat tentang instruksi perang. Ketika perang menang maka dina kemenangan aya jarahan-jarahan perang, cara ngabagina geus dijelaskeun dina fikih. Urang mah keur kabeneran maca ayatna fa anna lillahi khumusahu walir rasul wa dzil qurba dan selanjutnya ieu mah emang teu dilaksanakeun di negara urang jeung di negara mana bae. Itu je il antum bil udwati dunya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Summahunatun gari-gari pirang-pirang perdamaian. Summahunatun gari-gari perdamaian takunu kang ana Yahud. Bainakum kutetep ing dalem antarane sira kabeh wa baina Banil Asfar. Alin dalem antarane Banil Asfar payajuna. Ayagdiruna maka pada la cidra ya Banil Asfar. Bayatunakum tata samanina ghayatan maka pada tergaya Banil Asfar ing sira kabeh dalam ikut tetap ing dalam asar-asar ing 80 apane goya bendera. Kulu goyatin ista'asyar arpan tei saban-saban bendera iku 12.000 al ghayah hirrayah. Ya gaya ikut ya gaya ikut bendera kama sayati fil bab kaya barang kang besok bakal kaya main dalam bab ba'dahu ing dalam sausane bab wallahu alam ta Allah iku kang maha uning. Sakumaha nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari ti Auf bin Malik nu kamari geus dijelaskeun bahwa Syekh Auf simkuring sumping nyumpingan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ghazwati Tabuk dina perang Tabuk wa huwa fi kubati Adam Kangjeng Nabi nuju aya dina cubluk kulit. Qala saur Kangjeng nutsitan baina yadi sa'ah hitung ku anjeun genep sebelum kiamat. Lamun geus terjadi nu genep ieu geus darareukeut jasa. Tanda nu genep ieu geura bilang ku anjeun. Ieulah termasuk ciri kiamat. Hiji cek Kangjeng Nabi maut kaula ieu tanda geus deukeut kiamat. Sebab eueuh deui nabi la nabi ya ba'di. Di zaman Kangjeng khairul qurun qarni summal ladzina yaluna terus pang bagus ta zaman-zaman Kangjeng, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in dihitung 30 tahun. Setelah eta kabelah dina zaman teh bakal ganti tina khalifah teh jadi sultan, jadi amir. Terus engke bakal aya deui cek Kangjeng Nabi
Islam luhur cuman sejenak, kemudian kabelah dituna Islam bakal terus teradiaya. Sakumaha Kangjeng Nabi nyarita Islam bada goriban wa sayaudu kama bada goriban. Pertama lahir Islam teh ngumbara perangan ku Kangjeng Nabi, alhamdulillah selamat. Kangjeng Nabi hirup jaya terus sahabat tabiin asbat tabiin 30 tahun luar biasa. Kabelah dieuna akan ngumbara deui. Kumaha si pangumbaran lihat deuleu teu aya. Ialah Islam teraniaya nundulungan ulah kaget lantaran Kangjeng geus ngomong seperti eta. Percis kos nyekelan ruhak. Kumaha ruhak urang butuh kana seuneu dicekel ku urang panas ketika ku urang dipikeun pareum. Ialah Islam. Urang kuaridek memperjuangkan Islam melalui jalur mana? Jalur politik geus eueuh harepan melalui partai. Jalur organisasi NU seperti ieu ayana NU lain membicarakan sosial keagamaan tapi membicarakan negara yakni politik atau non beda jeung partai. Ketika urang nyaritakeun HTI anu rada lurus-lurus dibubarkeun ku negara. Ketika FPI anu kadeuleu kurang solid perjuanganana diambang pintu. Ketika aya deui organisasi-organisasi lain urang mahang-mang lantaran kewahabian Ikhwanul Muslimin. Aya deui Syiah, aya deui Wahabi. Maksudna naon? Endek melalui jalur mana urang memperjuangkeun agama. Sedengkeun perorangan mah moal bisa. Sebab ya syuddu ba'duhu ba'don kudu saling menunjang. Sakali deui melalui partai geus teu bisa diharapkeun 0% sama sekali. Lain membicarakan agama, membicarakan dunia kedudukan kemewahan. Melalui organisasi harapan urang Muhammadiyah geus teu bisa diandalkeun sebab nyana Wahabi. Melalui NU seperti iyalah keberadaan NU saat ieu maksudna. Pembicaraan teu jauh ti pembicaraan sarua jeung partai-partai lain membicarakan agama, membicarakan tetep dunia keluar tidak jalur hitoh lantaran NU mah organisasi sosial keagamaan kok kuari jadi garda negara. Harapan maksudna saat ieu wallahu alam kaharep komo kaharep asyarun minhu. Tinggal orang kuari melalui mana HTI anu rada lurus bubarkeun, FPI anu solid perjuanganana diambang pintu. Ieu mah keur carita urang, Allah mah lain deui. Maha kawasa Allah. Saha nu nyaho tokoh-tokoh partai ku Allah dibere galedeg kabeh. Allah mah maha kawasa. Haju Ki Pudoli diangkat jadi presiden, negara hancur. Aduh, Masya Allah, Allah maha kawasa. Ya kerja bubunga HTB orang buat. Jadi tuh Rohingya segitu kejamnya, berbagai negara siap untuk membantu muslimin nu aya di ditu. Aja Indonesia meluncurkan cuma sekedar beras. Sakitu ge geus alhamdulillah aya kahayang teh geus alhamdulillah alhamdulillah ya rabbil alamin. Jana luar biasa kan hoak-hoak ge. Walaupun bagaimana tetap Indonesia menjadi target kami. Dihancurkan Bali maha kawasa Allah. Hindu deuk kumaha kuari sabaraha ribu anu ngungsi orai kala luar kala luar. Hakan ku sia eta. Secara kebangsaan orang sarua bae prihatin sebab sarua bangsa Indonesia, tapi secara nyana di ditu ngancam-ngancam urang dibales ku Gusti Allah. Ieu mah keur carita maha kawasa Allah. Secara kebangsaan mah teh bangsa Indonesia Bali. Jeung ente ge sok ka ditu ka kuteu kapan? Ge teh emang aing teh nyaho kitu. Sia neuleuh anu sataranjang kan di ditu. Balik ka dieu teu bebeja deui ngaji bae pantunduh di dieu. Tas dikuteu eta.
yang jadi sasalmanan burung sia ka ditu. Aduh Gusti Allah. Maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah. Partai kecil PKB saha anu memprediksi atau melalui PKB Gus Dur jadi presiden. Maha kawasa Allah. Mengantarkan Gus Dur menjadi presiden. Partai kecil na lain lalagan mengalahkan partai-partai besar. PDI nu sakitu gedena, Golkar nu sakitu gedena. Allah Maha kawasa. Cak PDI, "Dus, maju Gus. Maju sini, maju, duduk terus itu tuh, kursi situ." Nah, Maha kawasa Allah. Ji atuh urang mencarita strategi sieun bae tapi Allah Maha kawasa. Eta teh tadi teh anu nyaho dardiru. Ai urang geus teu berdaya, saat manusia teu berdaya biasana ku Allah dikitukeun. Cenah meureun kieu mah ngadoakeun, lain ngadoakeun meuh kahayang. Atuh kahayang teh ngadoakeun, lain ngadoakeun susuganan. Atuh susu teh mah deui atuh. Deuk kumaha deui di jalan atuh. Jadi dipasirikeun teh lain agama. Kabeh ka bawa urusanna ieu, urusan itu, urusan ieu, urusan itu, urusan itu. Masyaallah karim nyanggakeun sadaya-daya. Nah, ieu keur carita maut kaula adalah sebagai tanda geus deukeut kiamat hiji. Nomor kedua, summa fatu baitil muqaddas, dibukana baitil muqaddas geus ayeuna dibuka lebar-lebar. Yahudi tidak akan tunduk sampai kiamat. Bahkan menjadi huru-hara di berbagai negara adalah Yahudi. Namun kurang dibacaan tafsir, dibacaan hadis seperti etalah. Tetapi baitil muqaddas bakal dibuka. Nah, kunjungan manusia di berbagai negara bakal datang ke Baitul Maqdis untuk melihat mana Bethlehem, untuk melihat mana Kangjeng Nabi Ibrahim, untuk melihat mana itu batu dan lain-lain sebagainya. Dibuka geus. Sedahsyat apapun Israel perang tetap Aqsa dibuka sebab aya masukan. Dua, geus berarti geus tereh kiamat datang. Nomor katilu summa mautan yakhudhu fikum kas'asil ghanam. Dua kematian, satu mati tidak diurus oleh negara, masyarakat lelempangan ka mana meni. Henteu diurus ku negara, nu diurus saja pajak-pajakna doang ngajerit masyarakat percis. Okos kitu paehna embe. Kumaha paehna embe? Jadi bangke diantep dipiceun, manusia bakal hargaan seperti kitu. Maut eta jeung maut anu biasa. Geus terjadi ku hari dengan 100 rupiah terbunuh nyawa geus hargaan. Dengan parkiran doang, butuh parkiran doang ribut paeh masa non hargaan. Geus pugu main racun-racunan antara kalangan atas nyawa seperti nanaona. Geus dibada-bada geus hargaan nyawa. Geus tiga eta keur carita aman-aman, keur carita peperangan urang ningali di Baghdad. Orok ditembak bae, awewe tembak, nyawa seperti bangkai. Naon gitu embe. Gitu kene kamari di Rohiyah, gitu kene di Syria, Yaman, sarua bae. Geus deukeut berarti ka kiamat. Tilu nomor kaopat, summa istifadatul mal hatta yutarrajul mi'ata dinar yadhillu sakhitan. Kemudian ke bakal ambalaya harta. Kuari ge geus lain lalagaan harta teh dibandingkeun jeung kula keur leutik makan harare saja hayang ngadahar bandeng satahun sakali. Uari mah santri ngadahar lauk asin geus embungeun. Geus embungeun nya ge kudu jeung sape bae. Eta kan masalahna santri mah masyarakat terhina sadunya. Terendah sadunya tapi daharna kuari masyaallah karim. Lamun teu jeung botan moal daekeun. Malah ke bantak ngondang ngariung ka santri sae. Aduh, lauk asin. Oh, moal aing makan ditu geus. Pimpinan si eta tah mah.
maksudnya iya hamba layak engke komo setelah Mahdi. Ya Allah ya Rabb, setelah Mahdi bakal aya samangka dibelah dua di dahar ku sakecamatan teu seep ku subur-suburna sadesa teu seep. Terus dikerokan ditaekeun ka luhur di tihangan. Mun cara di tihangan mah eta teh bisa jadi kosenayan, bisa pake ngiuhan ku subur-suburna. Kuari mah samangka teh masih laleutik keneh. Karena geldeg-geldeg di Jawa, di Keronjo mah tetep etot ya deh bae. Etot di Keronjo mah lantaran teknis-teknis cenah. Tapi di Jawa mah rada deres, ada geledeg-geledean. Geus akhir zaman, ya Allah ya Rabb. Nah, sebab fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalatu. Kemudian fitnah anu henteu aya hiji imah ti negeri Arab kecuali kaasupan khususna di Arab, umumna di saantero negara. Eueuh fitnah anu henteu asup ka imah, wabeh kuari mah daratan ka imah fitnah. Fitnah radio, fitnah TV, fitnah HP, fitnah berbagai fitnah ala barat kuari. Masya Allah, kuari mah pakaian budak awewe bae geus lepis dikeuretan deui. Barolong, mending bolong tangan sakadar dibitis mah dihareup lebah eta tolol jasa. Masya Allah isi negara geus jadi kos kieu. Fitnah. Aduh, geus puguh make rok mini baheula mah hanya di bandara urang aya nganterkeun jamaah haji. Deuli awewe make rok mini turun ti Amerika, turun ti Eropa. Atuh kuari mah dihareupeun imah urang. Dihareupeun imah urang-urang naik angkot ge geus upat-ipet bae rok mini. Masya Allah kari aju urang daneulekeun nyana pandai. Jameureunnan beda jeung nu di imah mah hideung imah rada putih-putihan we. Mangpang meungpeung tolol jasa. Terus urang kacitra ka ditu. Ya Allah ngagebegan jagong. Buuk beureum sabelah, anting gede sabelah. Masya Allah anu meuli Nagi Pudoli jeung Haji Pendi pantolol eta. Kumaha tuh? Antarnya na bae ge nagog di dinya tuh komo nu segen. Iya diajak ku nyana. Aduh. Gusti Allah da kumaha ieu lalaki. Hiji fitnah nu teu asup ka hiji imah. Wabe hararasup geus fitnah naon bae ge. Baheula mah urang boga anak cicing di jero kamar teh bunga lantaran beureunanan maca kitab minimal nyana tentrem cicing di jero kamar. Kuari mah ulah tentrem deuleu anak cicing di kamar bae. Ek 3 ku jangan. BF. Starolol jangan. Ndeu kumaha masih hararade permainan. Budak di kamar 24 jam keluar langsung pepencahan bae. Wow, pepedangan langsung des indung da ceget sia naonan nurutan dina TV. Ndeu kumaha leuwih gede pengaruh eta batan pengaruh pendidikan agama. Eta ti budak eta. Aduh, geus ka ditu dong. Oh, baheula mah mobilan urang kan kursi dong ngeng cicing bae ngeng cicing bae kuwi mah make remote. Make remote budak neuleuh dina game. Wah. Aya emakna tabrakeun ka mana? Aya bapana tabrak. Sia naonan? Kajeun bae meuli deui ja emak we naon duit emak naon emak. Ditabrak-tabrakeun ku budak. Tabrak-tabrakeun. Tah ieu hiji fitnah ti leutik teh gede geus pada kos kara itu encan ke ka ditu ka hareup nu budak leutik ayeuna anu geus terkontaminasi ku permainan kos kitu ku fitnah engke 10 tahun 20 tahun ka hareup ndeu kumaha ieu mah urang bari terasa tentrem santai ieu pendidikan di zaman urang kamari. Alif jabar a be jabar ba aba te berjabar ta sejabar satasa beja berbata jabar tabata mim jabar mata majar mata sejarah ieu ajar sia batang mata sia. Eta urut baheula urang bagus ke eta. Ieu geus para rakyat teh coba geus karari. Para bedang geus budak nu ayeuna naik ka luhur urang geus arareueuh. Pikir secara filosofina seperti eta fitnah geus puguh ayeuna pertokoan mall dan lain sebagainya. Ini percis
ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa-bisa terakhir perdamaian antara aranjeun jeung antara Banil Asfar. Anu Banil Asfar sangat biadab luar biasa, mencaci maki terhadap mukminin. Eueuh bae boga pemikiran hayang melurusan, sanajan nyana nyieun perkumpulan tetap untuk memojokkan mendiskreditkan muslimin. Iraha bae jeung kapan saja terus bae dibentuklah kumanehanana satu lembaga, dibentuklah satu organisasi, dibentuklah satu konstitusi, tapi tetap jang nyidrakeun, jang ngahinakeun, jang nyudutkeun muslimin bae terus. Kemudian engke manehanana nyieun berbagai kelompok-kelompok organisasi di berbagai negara sehingga nyana aya dina kesatuan di bawah bendera 80 bendera, satu bendera bakalna 12.000, sedangkan aya 80 bendera ieu kabeh jang nyudutkeun muslimin. Tidak berdaya engke negara Islam berikut muslimina dengan perkumpulan jelema-jelema nu biadab seperti eta. Kuari geus terjadi baheula nyieun PBB eta jang Perserikatan Bangsa-Bangsa, keluhan berbagai negara teh usul kadinya, tetapi urang geus berasakeun usulan-usulan Islam teh pernah ditolerir. Iyalah sabaraha puluh bendera eta urang nyieun kuari Asia Afrika tetep bae kuari napas Asia Afrika zaman baheula bagus, zaman kuari tetep bae tidak ditolerir. Kemudian urang kabeureuh kuari kadieu kitu nyieun kitu Asia Tenggara. Asia Tenggara fungsina keur zaman Pak Harto marada deureuss, tapi saat ieu henteu kumaha. Kejadian-kejadian anu kuari perlu ditopang nu sifatna internasional. Nu aya PBB tapi urang teu berdaya. Sebab naon? Memang tujuanna ge jang ngakakalakeun Islam. Terus disisit habis sehingga tidak berdaya. Dicoba kuari kekuatan Baghdad lantaran dahsyat jasa, sebab seluruh dunia Islam mengarah ke Baghdad, bombardir apapun alasanna, tentang biologi dan lain sebagainya, no penting bom seperti eta ayana. Tinggal Iran geus ditingker-tingker terus bae. Terus Suriah lantaran dirinya negara aulia Allah, negara kewalian. Tapak walian bombardir di Suriah. Yaman tetap negara kewalian, aya beberapa nabi di Yaman, bom geus puguh Khalifah Utsmaniyah Turki hancur. Kemudian terus kuari diintai terus Uzbekistan kitu keneh terus. Andai kata Taliban anu berjibaku kapan saja di mana saja nyana terus berjuang tanpa ngabogaan negara. Wallahu alam kuari. Kurang-kurang membaca situasi aya naon si eta kok Taliban kikituanan teh deuleu Indonesia tanpa jana. Urang geus kumaha meureun poso. Kemudian di India tanpa jana geus kumaha. Kashmir urang sakanyaho urang Kashmir teh wah terus-terusan turun Taliban ka ditu. Kuari Rohingya nu berdaya jajol ti Taliban jeung aing sia kajen kumaha. Oh terus Taliban mah di mana bae aya huru-hara nyana datang kumaha wallahu a'lam meureun hiber atuh Haji Pedi ge dibere ari teh jampe hiber bah barang datang ka Kalimantan anu nembak bae ieu mah ririwana ieu mah aya aduh iyalah coba ayo masyaallah karim. Nah di Indonesia titik-titik kan geus kajauhan ku polisi teroris tapi kan teu disebkeun ku negara aya naon sebab aya produksi di jerona saat dibutuhkeun tetep bae kudu make eta dia disararieun ja urang. Nah ieu aya negara semacam gitu kewalahan Amerika teh cacak-cacak Amerika geus eueuh orang Taliban geus ongkang-ongkang di dunia
Tetapi orang Taliban maka sekarang itu jasa. Saya diciptakan oleh Allah titik untuk perang. Lahir anaknya lalaki didik untuk perang. Lahir dididik untuk perang. Tidak ada selain perang. Nyana coba. Lamun eta deuk kumaha kuat. Masya Allah aya keneh jelema nu kos sekarang itu. Urang mah pan ngadege perang ge lain deuk hayang ka mana ngungsinya. Ieu kuari urang lamun perang ka mana ngungsi. Jadi urang mah deuk maju dengan ngungsi. Lantaran itu pernah dididik tapi jana Masya Allah siap perang baik surga menang luhur Islam al-Islamu ya'lu wala yu'la Islam luhur ulah sok diluluhuran dengan perang Islam luhur Taliban Masya Allah karim daratan ka urang ge sareng urang Taliban deuleu urang Indonesia ada res bae dia naon dia ngares bae udang itu dia di Taliban lu aya kamodelan tuh kumaha kamodelanna kamodelan kapal Amerika serian orang Taliban mah udah waing cek urang mah itu waing ribut jangan jeung nyana maksudna ribut lain ribut perebut hayo aku waing mah gas ku sia maneh ya set make jepretan set oleng kapal ki di Amerika ngan teu ditayang-tayangkeun ka urang model kos kitu dari tayang-tayangkeun turun tentara Amerika minggir mana orang Taliban minggir kakarak ge 10-an 40 sabelah ieu 40 ieu pan pelor geus loba jasa di dieu pelor disoka ieu datang ke bengkel ge ceurik beakeun pelor di hareupan orang Amerika mah kitu loba nu arasup Islam orang Amerika sebabnya nama untuk gabunuh ketika geus diasupkeun ka kelek zikir di sini la ilaha illallah lepas ke aduh kunaon sia eta bau sakeun Taliban deui di negara teh aya nu model kos kitu teu memperhatikan urusan pakaiannya nama hiji-hiji bae paling ge di naon gitu di poe make deui nu eta ieu na ge udang-udang sadaek nanyana sadaek nanya geus teu pugu potongan nya war geus pugu mancritna ka mana naonna ka mana brek beres geus kuari hirupna di guha di naon kitu ku leuweung-leuweung ieu lah di Indonesia di dunia teh aya model kos karar itu di Indonesia lo baru dididik di Taliban teh wow asal huru hara terjadi di Indonesia pulang cenah pulang geus maneh heula ka ditu kayak geus beres ditu beres aing barari ka daeng aing datang ka ditu aya sejarahna kan urang as Samarkandi di urang teh Naksabandi ari eta wali sangat ya ka Naksabandi berarti urang Naksabandi Uzbekistan nah Uzbekistan Afghanistan ka dieu eta Taliban ngarendeng di Uzbekistan di Afghanistan nah di dieu dididik jelema teh dihandapeun batu mimiti titah ngadahar korma dong sapoe hiji caina ngan salegut doang lamun teu kuat kampiling sia can ge perang urang mah kamari titah puasa bae ge oh sakitu dahar loba ngap-ngapan dibere 2 jam depan hiji korma deui lah aya nu dididik seperti kitu dah ieu keur carita aya perdamaian antara kaum muslimin jeung kaum kufar. Kaum kufar selalu mendiskreditkan, memojokkan muslim. Nyana bakal membangun kekuatan terus bakal aya 80 bendera, satu bendera 12.000. Nah, kali 80 dina harti eta kinayah kana kuatna kafirin di berbagai negara. Eropa, Amerika, Australia, Asia geus dihijikeun ku Amerika. Sigana nyana bangun api lain jeung bangsana padahal ngahiji terjadilah multi. Urang di Islam, Turki, Yaman dan lain-lain sebagainya teu pernah aya persatuan. Ketika urang deuk bersatu nyana ngakalakeun ulah Mesir acak-acakan salilana, Arab acak-acakan salilana. Terus persatuan. Iyalah ucapan Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah.
Maha benar Kangjeng Rasulullah yang telah menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman sudah dekat kiamat akan ada perdamaian perkumpulan kalangan manehanana terus untuk memojokkan kaum-kaum muslimin untuk pernah aya damai. Ketika aya perdamaian seperti PBB tetap aya sebuah nama. Ketika aya perdamaian, ketika aya Asia Tenggara sakikituna bae dan lain-lain sebagainya, orang makin terpojok bahkan orang di Indonesia bagaimana Islam jadi tamu orang terasa. Orang namu di negara orang sorangan. Ketika orang berbicara agama nu mayoritas Islam, orang tetap dikakalakan. Bila perlu dibunuh, berarti orang benar-benar tamu di negara orang sorangan. Ialah sadaqah Rasulullah, maha benar Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemerintah dibangkitkan nuranina, semangatkan nuranina untuk lurus, polisi-polisi dibangkitkan semangatna untuk lurus, TNI dibangkitkan semangatna untuk lurus, rakyat dibangkitkan semangatna untuk lurus, sehingga orang ketemu dina kejujuran jeung keadilan, orang aya dina katentreman bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.